tingali ku dokter, saya mah ngerokok mesti dilarang, kopi mesti menang, uyah dikurangan, daging nu gaji-gaji dilarang, anu hasil temenang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan, nah ulang, nah karena loba duit segala temenang, mending siga urang penghasilan pas-pasan segala menang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje, hakan kabeh, taraje teh ibu. Selama benghar madaharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna, urang 4 sehat 5 sebut. Coba nu benghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing baloba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui. Can jiga leutak mah hakarnya terus.